pengganti saya naik gue ganti naon gue. Peran pengganti diberi itu Peran pengganti tadi disebut nate. si kadang ka ditu. Nah, Naon teh ngaranna? tawaran jadi peran pengganti. Lain banget teh teh kurbannya seberapa deui kurban teh? 2 deui. 20 deui tak dunya kan bukan nama di rumah tadi. Dia ngajak eta gue ngajak korban ke di jawa gue. Kurban naon? Korban perasaan ya. Kurban perasaan. Bukan naon lain tereh ya. Tereh mencit. Kan kurban ieu orang nyeri ieu. Ya betul. Bae, teu kena betul. Ya punuk. Jadi penuh. Perlombaan gaji. Ada korban gaji mana gue bawa duit tuh. Gaji eta gaji lomba, gaji haya, gaji hayam. Oh maaf gue. Lomba. Kalau benar sok ieu Heeh. kolesterol teh gue. Mungkin itu sakasrol itu. Heeh. Tahu sakasrol itu kena bahino lah. Heeh. Orang mah nya kieu we kan kegiatan orang kieu we teh isuknya. Isuk tidur kos lagi dia Tidur. Ya kita mah apa atuh? Abang di mana? awak teh geus ieu dulungan awak teh nuju kontrol kebon nu Tadi anu 20 hektar misalnya teh kebun saha? kebon batur aing geus Jadi panguruskeun apa gitu? panempokeun Anu pangurus. Lain ya, mbak sore banyak kena lengang-lengang teh. kenahna cek dinya keur aing teh genah gue. Sok itu Kumaha para sarek seueur ka deuleurna. Anu genah teh karampa karasa gue. karampa karasa. Lamun dirampana genah pasti Oh. karasana bakal genah. Bakal genah. Kasep ieu teh setiap nu genah itu genah. Jadi tong rupa rampan tepugu. Harapan untuk genan. Batuk bae gue. Lain bah untai kemarin penting teh ngimpi. Ngimpi panggijeng awewe eta. Tinggi bawa Kalau teh yang nanti alah penting teh pugu ngimpi teh. Jangan ngimpi jalan-jalan dah. Yang awewe teh. Tapi orang teh bogoh gitu ka awewe teh tapi teu teu kedal gitu, teu kedal ditahan we kira dina. Tapi orang teh bogoh gitu ka awewe teh tapi teu kedal gitu, teu kedal ditahan we kira dina hate gitu. Eta teh ngabatuk ditahan gitu ka anak. Geus henteu. Henteu bah. Nah, itu cuma nu ditahan ngabatuk. Urang teh keukeuh gitu bae teh bogoh itu keukeuh emu. Teu pake geus ke. Itu keukeuh hayang itu urang keukeuh emu. Nu aya di temuna pokoknya. Kumaha teh mun solusi apa me hayang teu grogi gitu lah nyengeurepan awewe. Nah, kieu ya menurut penelitian para ahli di bidang percintaan, kita ini hidup harus naon teh, Pun? Terus naon? Harus naon teh, Pun? Pede. Heeh, tah eta pede. Pede. Saya sok bingung nyebutkeunana jeung di eta teh. Pede anggap itu teh ieu urang teh tong dianggap bogoh. Ada hate pan kumaha? Keukeuh Kapan bogoh. kudu nganggap nya tahu. Jadi tong bogoh gitu. Tong bogoh punya kudu gitu. Mau dipika bogoh hayang teh awewe. Dipikanya Dipikanya gitu. contohnya kieu. Lamun lo basa seueun tak urang panyesalankeun tawisna eta teh urang teh nya. Baju urangna sisihan gitu sorangan. Heeh, tong minta panjikan. Salah gitu. Mata tidak mah grogi gitu muka awewe teh. Cara mengatasi teh grogi tah kumaha ka Abah? Tah mengatasi mah teh handap heula, bae mengatasi awewe mah. Marona ka handap. Cara apa kumaha? Apan mengatasi. Udah tilik heula ka teh handap. Mengatasi. Tilik heula. Ai kenalan geus teh mah. Kenalan geus. Kenalan. Ngagomal can. Acan teu bisa apa? Tah ngagomal. Pan awewe mah kudu digombal macam digombalan cenah urang mah luluh lah ku gombalan gitu mah aku jago orang gombal. Nah, digomal teh tong boroh eta. Lomba digomal. Akhirnya teh gombal gamel gitu. Apa pan bisa nu gombal alus gini. Andaikan aku jadi kapal. Kan ku sirami bunga-bunga gitu. Gejeli gue pae.
Nah, itu mas Bayu. Nah, mendingan andaikan aku jadi laut, kan? Nah jadi laut. Nah, engkau jadi kapalnya. Tiga berus ya tuh. Nah, bila engkau tenggelam ada dalam genggaman hati abah. Apa ya? Tenggelam lagi. Pan tenggelam di dalam hati. Ya. Gitunya. Amun iku ngerek ka Bandung, wah hilap beli bubur. Namun orang yang nyanu, Nah, kan gede bujur. Oh benar. Terus abah mah kira rame. Naon bete? amun iku ngerek ka Bandung, wah hilap Ulah beli hilap. bubur. Lamun orang yang nyanu, pilihan anu gede bujur. Eta. Halus bener nyanu. Ini kalau atau beren digaplok banget. Kan Ada gacan gaplok lain gaplok geuleuh gaploknya. gaploknya Nyarekan oke tong dianggap nyarekan geuleuh nyarekannya. Terus aja. Apa yang meh ngabangun diri. Ya, eta nyarekan. Lamun panjikan nyarekan berarti nyaheun ka urang, lamun panjikan ngantep bae tah berarti Itu naon? geuleuheun. Geuleuheun teh ku. Gaib. Ngantep eta. Tong boga rasa aduh panjikan teh ngantep bae ka aing. Teh artinya teh ceuk. Eta mah Bisa netizen geuleuheun. geuleuheun. Euy lamun urang naon deui. Dan Heeh. Eta ka awewe kumaha teh tuh ikeun. kan lamun ka awewe gitu. Orang teh pan tepade jajak jalan-jalan da tepung atuh orang satena ge mereut kumaha. Teu pede mah sarua jeung pehul ada teh. Naon ka heuh? Ka tulu. Lihat dulu. 2022 aya bahasa pewat hulu. Hei, Baheula oge. Saekeun ka atuan apu. lain Mbak zaman Abah tanya ka awewe. Macet apa kumaha beda pan aya nu zaman Abah jeung zaman budak mora ayeuna. Ada baheula pan. Nanti. Sederhana lah gitu. Mama kieu ya lamun jeung surat 2 kebet, 2 folio teh rayuan mungkul teh. Iya. Dan ka sabaraha wewe heubahnya. Heeh, teh direkap heula gun. Nah, kalau teh salah we boga ka Bogor teh 12 ka 13 kakak. Nyieun we kan di konsep heula jeung surat teh. 2 kertas folio teh. Keur saurang awe teh. Orang pahili, Bang. Tara, da eta gun saminggu teh hampir beak sari eta jeung surat. Terus awewe, ada kan sabaraha urangeun? 13. 12 jelema. Anu beunang geus ka terbesar daekeun. Daekeun apa ieu nya anu daek anu teu anu ngawaeun anu ngeueun. Ngatur jadwalna daekeun. Nah, eta atur jadwalna nu paling Kumaha atur jadwalna. Kan bingung atuh 13 urang. Hayang ketemuan kabeh kumaha cenah ngatur jadwal. Isuk-isuk sore gun. Isuk-isuk kanu ieu sore kanu itu. Urang saketik hanya tah eta pas bisa Panjakana kumaha? teu kan apa. Lamun kirim surat kakak salah eusina. Aduh. besar kudu kanyahoan apuh tosrim kita. Aduh. Jadi kita ngobrol jeung Sabam sore mah rame. Ah, ngapain ngobrol pada sore? Ngobrol pada sore bareng Sabam mah. Jadi di mana we ayana sobat-sobat sadayana bisa aya nu bade sharing jeung si Abah mangga ka dieu. Masalahan bah. Naon teh? Tidak bercocok-cocok oke bisa. Bercocok naon? Bercocok tanam tidak tanam segala rupa tapi kalau Ai curhat tentang Sek Wilda eta bisa. itu biasa ngan Sek Wilda teh naon? Sek Wilda teh. Sekitar wilayah dada. Sekitar wilayah dada gitu. Ta si Abah mah Sek Wilda teh sekitar wilayah dada gitu. Ieu mah Lu tidak gua kahanap dago ka handap. asek rodan. Si dago ka handap mah Nah, celaka tuh. lain posisinya tidak gua di dia teh. Oh, Dago itu oh, nya. gado. Oh, gado itu. Rasa lain gitu. Rasa ini dago. Ah, gua naon tempat kidu aya bupati gua. Nah, bupati teh Ah, buka paha tinggi-tinggi. bukan paha tinggi cek si Abah. Buka paha tinggi. Dia lain ngerti kan wasep kenal, wasep kan. Setelah itu ada dekat rompok gitu. Rompok nang. Rompok bakok head. Rompok kok. Tak kedua saya itu. Saya rompok abah itu dia.